Mitra pamirsa anu mulia, pupuh anu kahiji asmarandana dina laras salendro. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae ragataya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu numata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae ragataya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu numata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling masing eling di dunia urang umbara laku lampah nu utama asika papada jalma, ucap tekad rejeng lampah tingkah pola merena runtut rukun sauyunan hirup jucung panggih jeung kamulyaan. Pupuh anu salajengna nyaeta balakbak laras madenda. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas luis gelis pisan ngagoreng, lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas luis gelis pisan ngagoreng, lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan kunu jajan, si hot-hot nu ngaladangan nu jarajan sukan-sukan. Aya warung sisi jalan rame pisan kunu jajan, si hot-hot nu ngaladangan nu jarajan sukan-sukan. Pupuh anu katilu dangdang gula pelog sorog. Mega berem surup nagus burit, ngalang layung panas di pikiran, cikur jangkung jahe kuning, nah tepele tepung sim abi mah ngabenying letik, ari ras di mataan gedung tengah laut. Ulah kapalangnya
mela paripaos gunting pamelahan gambir kacipta salamina mega berem surup nages purit ngalang layung panas pipikiran sikur jangkung jahe koning nah tepalai tepung sim abdi mah ngabenying letik ari ras cimataan gedong tengah laut ulah kapalangnya bela paripaos gunting pamelahan gamir kacipta salamina hiji basah hiji bangsa bangsa Indonesia hiji bangsa hiji nusa tunggal nusantara seler suku bangsa wewengkon mana-mana suka saka duka wujud bangsa Indonesia. Pupuh anu kaopat nyaeta pupuh Durma dina laras Pelog. Moal ngejat sanajan ukur satapak geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sajabalik najan palastra mati di medan jurit moal ngejat sanajan ukur satapak geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sajabalik najan palastra mati di medan jurit. Di mana di penjajah pada amarah marudah manan kapok anggur gaul najan dipuyuk diracuk negeri sapuana umumna ngabela nyempad rasa politik penjajah tapi nu ngajajah kepasrah pisadrah terus meres ngahina nyerina. Pupuh anu kalima Gambuh dina laras Pelog. Ngahuleng banget bingung henteu terang ka mananya ini turug-turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keungsieun aya meong. Ngahulang banget bingung henteu terang ka mananya
indit turug-turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keung sieun aya meong pulang ngahulang raga menang hati ratu tutung bulan terang terkidul turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keung sieun aya meong Pupuh salajengna nyaeta gurisa larasna salendro. hayang teuing geura beurang geus beurang rek kasumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nambang jeung diajar nabeh gambang hayang teuing geura beurang geus beurang rek kasumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu meunang morek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajar nabeh gambang hayang teuing geura beurang geus beurang rek kasumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang mo rek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajarna beuh gambang hayang teuing geura beurang geus beurang rek kasumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajarna beuh gambang Pupuh anu katujuh juru demung dina surupan pelog liwung.
munggunu hirup di dunia ku kersaning anu agung ku kersaning anu agung geus pinasti pagi geus pinasti pagi jeung dua rupa perkara senang paselang munggunu hirup di dunya ku kerasaning anu agung ku kerasaning anu agung geus pinasti panggih geus pinasti panggih jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung munggu hirup di alam dunya ku kersaning anu agung geus pinasti bakal panggih suka bunga jeung sedih dua rupa nutumiba kakabeh jalma di dunya senang patumbuh jeung bingung eta geus tangtu kasorang Pupuh kinanti nyaeta pupuh nomor 8 dina laras Salendro. budak letik bisa ngapung babaku ngapung ngapeuting huriling ka kalayangan neanganmu amis-amis sarupaning bungguahan naon bae nu kapangi budak letik bisa ngapung babaku ngapung napeuting nguriling ka kalayangan neanganu amis-amis sarupaning bungbuahan naon bae nu kapanggih ari berang ngagarantung tinuh dina dahan kai bisa rada patembalan nu kitu naon ngaranna ari berang ngagarantung pinuh dina dahan kai bisa rada patembalan nu kitu naon
nu kasalapan nyaeta lambang larasna masih salendro. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Nawukubang sisi tegal nyiar bogo menang kadal. Atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal. Pupuh nomor 10 Magatru laras Madenda. Majalaya Ciparai Banjaran Bandung Koporongga Cisondari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi Weles Limangan Tarogong. Majalaya Ciparai Banjaran Bandung Koporongga Cisondari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi Leles Limbangan Tarogong. Sukuna pakepis tilu panona opat harerang lempangna semu nu lesu ngalengkah teu bisa gancang. Sukuna pakepis tilu panona opat harerang lempangna semu nu lesu ngalengkah teu bisa gancang. Mas Kumambang pupuh nomor 11 larasna Madenda.
He manusia manakan yaya teuing teu aya rasaan kaula make disumpit naha naon dosa kula. He manusia manakan aya teuing teu aya rasaan kaula make disumpit naha naon dosa kula. Naha abong ti nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket saya ras-rasan. Pupuh nujil laras pelong. Mesat ngepung putra sang arimbi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae laras lirik ningali ka bumi milari sang rai Pangeran Bimanyu. Mesat ngepung putra sang arimbi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae laras lirik ningali ka bumi milari sang rai Pangeran Bimanyu. Aduh Gusti no kawasa jisim abdi ageun dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantu nundung. Aduh Gusti no kawasa jisim abdi ageun dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantu nundung. Nomor 13 Pupuh Pangkur laras Salendro. Sejanya bak ngalalana nyitung lembur ngajajah nilangan kori henteu puguh
nu dijugjug balik paman sadaya nu tima anak tiluan semura rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati sejanya bak ngalalana ngitung lembor ngajajah milangan kori henteu puguh nu dijugjug balik paman sadaya nu timana tiluan semora rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati itu budak gemul awak gemruk bayuh-yuh gawena kedul ukur heuai jeung nunutan ka sakola unggal poe kaberangan barudak tong nurutan kanu gemul kokomoan disikedul jeung ogoan awal akhir katempuhan Pupuh pucung pupuh nomor 14 larasna Salendro lutung buntung luncat kana tunggul gintung monyet loreng lepas luncat kana pager dengdek bajing kuning jarang belang buntutna lutung buntung luncat kana tunggul gintung monyet loreng lepas luncat kana pagar dengdek bajing kuning jarang belang buntutna batur urang diajar sing suhud ulah lalawara bisi kenai batur seri urang sumegruk nalangkang hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawara bisi kenai batur seri urang sumegruk nalangkang pupuh nomor 15 nyaeta Sinom laras Madenda warna-warna lauk empang aya nu sami jeung pingping pagulung patumpang-tumpang ratna rengganis ningali warana ning lauk tai lalawak pating suruh sepat pating karo cepat
julung-julung ngajalingjing sisi balung balingbing sisi balung warna-warna lauk empang aya nu samijeng pingping pagulung patumpang-tumpang ratna rengganis ningali warna ning lauk cai lalawak pating suruk sepat pating karo cepat julung-julung ngajalingjing sisi balong balingbing sisi balung bang harta padu nariangan harti padu narambahan harta harti sarwaguna pada bisa merebuti bisa hasil kapan aja sok yumponan cita-cita harta harti sok manfaat dapon dirasa taliti pupuh salajengna wirangrong barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon ngon-ngon nungtut ilmu mangka geto mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon enggon-enggon nungtut ilmu mangka getol mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nungtut ilmu jeung pangarti makin rajin soson-soson dibekeleun hirup tandang modal bakti ka nagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela pupuh anu pamungkas nyaeta ladrang aya hiji rupa sato leutik engkang sok luluncatan di cai
Ari bangun arek sarupa jeung lancah aya hiji rupa sato leutik engkang sok luluncatan dicai Ari bangun arek sarupa jeung lancah coba teguh masing telik eta gambar sidik sato naon itu wanda rejeng di mana ayana coba teguh masing telik eta gambar sidik sato naon itu wanda rejeng di mana ayana